Pak budak kareeng ya untung aya pi ubareun tiis beuteung baru susana budak kuno kieu mah cenah cager. Untung di dia aya euy loba katuk teh daripada ke dokter teh boga duit geus we ieu nyayor katuk tiis beuteung langsung cager. Ieu rek nyiem duit ka si neneng di telepon teu aktif-aktif si sore neng teh di tempo eueuh ka dieu di tah si eta mah beunang dikacirikeun ai loba duit mah tarakateun aing. Goblok teh cara manehna teh goblok kateun aing. Ini ijah cenah nyiem duit tah. Geuleuna teh kitu ka si sore neng teh pintar kodai. Asal hoream mulih ka si ijah teh da. Eta minjeman wae duit. Kemari ge hayong we can dibayar wae. Harusing tungtung mah. Di tahun jarano cicing di imah teh. Bu. Siga domba wae eta samuneur. Naon maneh ijah? Ieu keur nguner katuk budak hareeng baru su teu gablek duit ka dokter mah geus ieu ubar panas di jero. Meuli obat atuh. Teu gablek duit. Minjem mau merek Kasih Kang Edi minta. heueuh can gajihan sore neng. Eta tiba baheula tiap ditanya can gajian we hayo. Teh ieu deketeun maneh eueuh wae ditelepon teu aktif. Naon katen urang? Rek nyem duit. Sapoeun mah. Urang mah teu Barang boga duit. matak eueuh deui duitnya geus teh nguner nu kieu teh ka dokter teh gablek duit. Geus lila eta teh. Saya seminggu. Aduh, ini diantap atuh maneh mah. Heueuh dibejakeun teh gablek duit maneh kadenge. Ari nama urang teh yang ulin ka imah maneh. Naon ulin ge itu barang gubuk mah kana naon ke main teh ke Pararusing keplok. Heuh, aing oge rek balik deui da ningali maneh oge ke Bukan Pararusi. teh rek mere nginjem duit teh goblok. Tah aya. Siksa teh mah goblok Ini teh caraya pangabutuhna sia ka aing. Dasar goblok sia mah surane beleguk sia. Pusing urang teh hayang. Sia we goblok lah aing mah lieur. Dasar licik sorangan sia pinter kodek sore neng. Rasakeun sasore neng lamun ka imah aing rek dikunci sia pantau imah nage. Jeuleuk ku aing mah si Edi nage rek ditainit ku aing mah goblok. Hayang bubutuhna we sia mah ka salaki aing goblok. Aing tempo aing bubutuh teh dibere. Dasar kieu tau. Goblok sasore neng. Kulin we kasih ija da batur atuh cicing di imah wae mah. Keur mah Pararusing. Hidup di imah seueuh namru. Wah, kumaheun namru. Duit eueuh. Pusing lah. Ya. Naon atuh sia rek mantong deui ka dieu engko mah ka dia deui. Urang teh batur ulin. Sia lain batur duulin goblok. Sia mah we butuh maneh duit mah. man ka aing goblok. Urang hayang ulin atuh. Mantok aing mah teh butuh sia. Sia mah pinter kodek goblok. Dasar sia kurang goblok teh sia. Ada burung